Tah itulah loba teuing proses-proses teh. Geuning kenyataan mah naon kada ngarongsok. Komen. Heeh. Ini orang beli gunung ini mah ya. Gas. Okay, let's go. Nel. Iya wae hirup teh asa beuki ripuh pisan urangna. Heuh sarua ga aing ge euy. Da geuningan aing unggal poe teh geuningan unggal poe unggal peuting unggal subuh kitu nya ngopian mie sukses tapi da angger euy anjing. Sukses. Kumpul mah hirup teh nya aduh Atau kieu neangan inspirasi atuh mah. inspirasinya Net, mah tuh tinggali jelema itu bakal ngaliwat ka dieu. Hayang apal kumaha eta jelema sikapna kumaha kitu da aing sombong pisan. paingan Indonesia bala ku para pemuda kieu patut kenal naon maneh para PMR. Naon Ayo PMR teh. Berapa PMR acan Gusti. PMR teh pemuda ripuh. Anjir, men si keong meni asa balaga pisan ka urang duaan meni ngebuhut pemuda ripuh kitu. Oh, si keong anjing asa nang teuingan pisannya. Heeh, abong keur di luhur. Oh, beda we kadudahan pendijekan oh. Heeh. Mang Eong tinggal jadi gagah kieu euy nya geus bagja mah. Naon eta gaweana Mang Eong? Euy atuh urang hayang ngilu lah nih gawe teh nya ke rumah urang teh ripuh ieu teh. Ciga hayang jiga Mang Eong nya anjir motor anyar, pakaian rapi. Wah, madodet pokona nya. Wadedet. Heeh, aslina euy Mang Eong. Ya, cara nama gampang. Asalkan daek usaha dan ikhtiar, pastilah bisa tegak kos urang. Cuman urang aya ieu rahasia besar anu moal mungkin maneh bisa lakukeun jika urang. Aduh, naon atuh Mang Eong rahasiana? Bare tahu dong kita berdua. Urang mah lain ku usaha-usaha teuing sih euy sebenarnya mah. Cuman urang teh keur memperdalami permainan slot. Judi online. Oh gitu. Hari enak Mang Eong rekam mana di sebelah gaya gitu. Biasa dong, deposit. Biar bertambah kekayaan, deposit. Oh, siap atuh Mang Eong rek deposit heula mah sok. Ada di jalan lah. Ayo pemuda itu, urang rek deposit heula. Nama alhamdulillah hirup kayak kemajuan seetik serada lumayan meningkat lah tinu baheula mah. Woi keren mana cicing di dia sorangan para anjir mejeng urangnya. Aduh men aing asa beuki riweuh kana mah euy pikiran teh jelung-jelung kieu nyari buku naon sia teh kunyuk. Heeh nempo maneh aya kemajuan urang kieu keneh teh. Atuh alhamdulillah aya nama urang teh da kana gawe teh nama. Heeh, mah bari urang geus lila teu nempon Mang Eong deui. Heuh nya si eta enak kumaha aja euy beuki alesat kumaha kitu euy. Ayeuna tah jika nama bakal ngalewat lah sakedeung deui jika nama pertemuan geura si inya si keong racun teh tah kudu ge kurunyung geura. Anjir itu norojol tingali anjing heuh. Motorna geus ganti deui wae. Heuh nya anjir basa tahun kamari atau baheula mah nya. Kamari mah make baheula mah make Nmax. Memang geus ganti deui mah. Oh anjing kana gitu. Ampun asli Ripuh beureunan ripuh. Kenalan jelema edan. Pangaluleng kitu tuh nya cik aing ge jol tarojol deui. Motorna euy meni ganti deui Mang Eong. Nah, Mang Eong kamari mah make Nmax. Nah, ayeuna make Beat. Asa kumaha kitu ayeuna? Aya peningkatan eueuh. Buah-buah meureunnya beuki deui teh beuki ripuh meureunnya Mang Eong teh. Sia kunyuk hareosan ngomongkeun aing. Acan
imah masih dalam proses. Kan bae motor nu kamari mah teu masalah. Nu penting mah bisa deposit. Oh, dalam proses. Ayo urang rek mitelan nya, rek deposit. Anjir Nel, beki dia tanya mangyong beki balaga pisan anjir. Anjir, tapi men empowe ke orangnya jarak 2 bulan ke hareup kumaha hirupna. Tapi kieu heula Nel. Keng mangyong geus dikeceret ti handap orang tinggali urang rasakeunnya. Di heula manehna moyo ka urang jelema ripuh pemuda ripuh. Iya. Empokeun ku aing urang teh keak lah. Pokoknya urang puasa pokona mah. Wah, pokona mah. Hiduplah engkau denganku, hihihitar, nyalakanlah, Men, Anjing. ai maneh keur naon cicing di sisi walungan rek bunuh diri sia teh. Nah, ari teh kunyuk cing leureuh atuh kumaha mun aing buraga hanap teh tanggung jawab maneh. Ampura euy, salam lah tuh. Oh, atuh. Lain, bahasa bulan-bulan kamari mah mangeong tekan abitnya. Pokoknya anjir enak tinggal dicirikan bakal kana naon geus kedeung deui. Teuing ngaliwat moalnya. Teuing kumaha we lah sakedeung deui Bari bari ningali laut nya. nya ngeunaheun nya euy. Men, Kumaha Nel? tingali itu nu kanu sapeda asa wawuh bebeungeutana euy. Oh anjir asa pernah nempoan nya. Mane wawuh teu? Siga ieu euy. Sahanya jiga Mang Eong anjir. Anjir heueuh. Kayak ngaliwat meureun ka dieu. Heeh meureun nya. Aing tanya heueuh. Heeh urang tanya sekali. Sugan we nemalan. Nel, Oh. tingali enak si Keong kana naon? Anjing sepeda. Tanya tuh ada. Urang tanyanya kurangnya. Tanya. Anjir. Nah, Mang Eong enak euy kana sepeda. Anjir. Kumaha ayeuna usaha teh? Hehehe. Dalam proses. Dalam proses. Hayo we teh basa mangkuk nanti baheulanya proses lain proses meureun proses rungkan eta mah. Kunyuk cangunahna sia ngomong dalam proses. Beuleukeun sia mun aing ke geus jaya, ku aing moal ditanya. Ayo enak rek ka mana teh Mang Eong teh? Meni asal nama gayana meni asa ciga Baheula mah keur zaman Nmax mah bos Eong keneh. Oh. Enak mah jadi naon cing? bawahan Lain naon? Keong racun. jujurlah rek init mah Tuh. Alik lah barang mus wae bau teh aing mah. Cik Nel, urang enak rek nanya ka maneh. Mang Eong bakal kumaha geura sok? ai pirasat urang mah nya Mang Eong gara-gara jadi online bakal makin rungkan eta mah geus kana sapeda kitu mah. Jadi kayak teh lain ningkat kalah nurut. Nah, ini parahnya. Mang Eong gini kan nah jadi berubah kieu euy pan rupawana ampunnya mednya. Oh anjir, deng tingali naon ayeuna mah tingali deui. Ayeuna mah geus naon sih urang ayeuna? Urang pohon mah geus sukses bagja Lain tinggal ladang aplikasi lain lain dinu judi slot online lain urang mah. Euy, urang jadi kieu hirup euy gara-gara judi online. Maneh asa juga ragah kitu hirup anjir. Tah itulah loba teuing proses-proses teh. Geuning kenyataan mah naon kada ngarongsok. Omen. Heeh. Ini orang beli gunung ini mah ya. Gas. Sial.